Hai. Aya naon deui mang atuh sok raribut batur keur gawe tengan hayo we ngaganggu. Minta kopi tah digawe minta kopi. Heeh, ya gerek nyeun kanopi atuh kas nu teu ngarti wae tukang bangunan kieu ge pagawe bangunan baheulana mah ya teh kanopi. Lain nanya lain ieu teh lamun bahasa Sundana mah mun ceuk bahasa di lembur mah soronoy ieu teh. Soronoy ieu teh mang. Hayang kopi geus leuleus, hayang kopi digawe teh da kudu ngopi atuh. Ya oh ya ge ameh alus, ameh pantes. Make kanopi mang da zaman ayeuna mah atuh fungsina loba ieu teh bisi teu apal mah hiji ngajaga sawer ka ditu. Ngajaga sawer. Hayang kopi geus lungse teu kuat. Oh, iya ge lain eta tuh ngan pedah ieu mah me pantes we kanopi kieu mah ieu. Ilah. Tah ieu teh kade ieu teh bakal make lespang mang, make lespang ieu teh ame pantes mah. Hayang kopi lain nanyakeun lu ieu kanopi lain. Heeh, di lespangan ge oge ieu mah. La ilaha illallah Gusti. Ya Robi ya kapan digawe bieu teh tuh ah. Kai mang geus teu kudu make dekai ieu mah ku ieu we langsung ku ieu ku asbes ka dieu ya. Make ku kai non teh anu kieu, nya ku kai. Ku asbes we nu geus biasa. Nyeun kanopi mah.